pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam dina ayana kiai na teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara, nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Saya nu mimilu akan jadi jurig. Mantek kiai nu mimilu di negara, kiai caksia sama, aing mah toser doang. Ai polisi mah emang tiba heula jadi jurig ya nama, TNI jadi jurig ya mah, emang jurig negara aja nama. Atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehanana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun Rarang Sadan. Kiai baheula nu asup ka Golkar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan, atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, Kiai, cau. Au. Nah, barang kukurang geus diservis, bari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi ge geus diservis we. Cau. Ki Wahab mah, bari ge cadel keneh lau nyana mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pas sehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia.